naon? Geus eta anu nikah ngajual motor. Saha nu ngajual? Babaturan, Motor naon? bebek. Motor Bebek? bebek. Tahun baraha? Teuing tahunna mah ada. Kolot, motor kolot. Wah. Jual baraha. Ayangna mah 2 juta atuh. Kumaha barangna halus teu? Lain dinya butuh tuh motor. Butuh sih. Arek dijual nyali barangna teu ente. Ini teh kieu lamun erek dibeli, kurang isi cokot ayeuna motorna. STNK na aya teu? Aya komplit. Komplit. Oh, BPKB STNK aya. Lengkap. Heeh, Nya lengkap teh. Erek Ke bawah heuh ngajual barangna mah atuh moal erek nempol lah gitu. tempoh heula. Kayaknya kurang cokotannya. Nya cokotna tuh. Halus, remna oge. Halus. Motor kolot ieu mah. Kolot cek saha Ani teh naon teh? kolot. Naon? Tuh, dijual gitu. Ya, rek meuli ngajual motor euy. Motor. Heeh. Nu baturi teh. Ai, geus kot kieu mah teh nya. Oh, geus kolot, geus pupu kolot. Coba standarnya tuh bisa. Standarnya eta na. Aduh euy janggung. Tuh, arek ngajual motor tuh bisa distandarkan dari tuh udah tuh ya mari. Ya, ieu pikiran lagi na tuh tandanya. Wah, ya mah motor geus tahun baraha. 15 tahun Ain tukang enak 20 mah geus karan kieu anjing naon ieu ya? Aduh, Tamat. Tamat candi kumah. jadi kumbah. Heeh, candi kumah eta mah. Ya STNK-na aya teu? Aya, komplit suratna mah. Hah, komplit. Heeh, tahun baraha teh. Atuh intinya oh itu tahun aya. Heeh, suratna mah aya. Ningali teu ente naik jual teh kumaha? Wah, tekuy mah nawarkeun deui buku ya asal mana? Lamun naik jual teh kudu apal tahun baraha. Eta mah aya bari teu nyaho. Jadi tanyakeun tadi teh nyebutna cek nebogana teh euy. Lamun jual teh mau jadi sales kudu apal kabeh. Si eta mah loba nyarita. Lain da kudu sing genre atuh Sarwana deui nya loba nyarita. Aing ngajual teh kan kudu dihitung heula urang misalkan beli ieu. Ele kan tadi ngajual baraha? 2 juta. 2 juta. Seandainya mun urang nawar 1,5 juta, urang kan meureun kudu ngabodalan deui jang mesinna. Malah mun benang eta na Bisa leuwih ti 5 juta, meureun mendingan meuli motor 5 juta daripada ieu. Lain jang naon tadi teh? Jang naon? Jang STN. Jang naon? BPKB. Ah, enak kieu ya teh jamuran kieu teh. Modalna teh jang naon? Sabenerkeun mesin, nah itu kan mesinna ge mah kudu bener. Bisa maju teh motor teh. Ya mah gede dorong Lamun mah. teh di bensinan kumaha sih mau maju? Ari bieu pan itu kan ieu berhenti maju. Oh, pandai mah tinggal setik bensinan. Karena ku ente tempoh heula STNK. Marga Balik deui. Kan mana? Heeh, wah tinggalan di ditu. Bukan. Ngajual teh. Ai bahasa bieu cenah mah aya surat-suratan geura. Karena mun ngajual wan. Kudu ditempoh ye, ini motor tahun baraha. Ya, pernah jalan teh. Burung teh mesin teh ieu. Coba nama. Bisanya karena motor bisa. Kira aku hayang pada jadi eta ge. Dia teh urang mana urang kota. Pasti bisa. Ieu ge sarana teh euy. Halusnya, halus. Goreng ah. Kita masuk ngalerek wae sih mah euy. Ayo kali tuh. Emang sarajang ini urang mah heula mah. Nah, sigana mah saumur ini. Aing mah pada aing ini didinya sabaraha tahun umurna ayeuna. Aja ieu, tadi mah ieu. Teu fungsi sadar geus teu bisa, coba beneran kan. Modalna ge loba. Modal dia wae ieu bakalannya. Aing nyuruh jeung Sirna kali ngajual teh. Aing teh dititah nu ngajual motor ku batur. Mana dititah? Mana kudu loba tanya, itu tahun baraha, karusakan naon, anu kudu dibenerkeun kumaha. Tuh aing nu dicarekan nama da. Si bang mata geus tong hayang anu ngajual bari teu nyaho. Jadi carekan nu arek meulina ge. Teu bang hayang ngajual terus. Kumaha teh dek kumaha teh. Anu bener ngajual. Jadi sebenarnya mah motor mah arek kumaha ge. Mana kudu apal informasi motor teh kumaha. Jadi emung we eta mah. Lain mung sih bener teh ngana kumaha Yang ini. atana Harus kajual. sing pugu. Oh, jadi butuh. Geus kudu lamun teh kajual arek urang mah meuli misalkan. Ente rek ngajual. Jeung aing asa ngadeg. Terbalik. Rek
mereka balik heula apa kumaha teh motor teh. Bara ringung euy ah. Aneh mana ngajual teh ku bingung. Anu arek meuli kudu bingung. Ari mana ka mana? Kayak kemana tuh? Pandek nyokot STNK cenah. Motor bali bawa. Heuh. Sumpang eta. Hah? Sumpang. Dibawa. Di dia sok jadi sumputkeun. Cakot bawa. Sing bener. Kayak atunya urang nyokot STNK. Sing bener kan Sing itu. urang kumaha nyelahna sing motor teh. Anak-anak. Tuh dikieukeun. Sales motor tapi jika nu kakara bawa motor ieu teh. Aing mah mana mengaledek wae aing jadi we nyorojot tuur euy aing. Geus bawa ka ditu. Jadi geumpeur Iya, aing bener. para rubuh. Bawa Eta ulah dicabakan BBKB wae. sekalian. Ada jebakan unggul manon iya tuh. BBKB sekalian bawa. Hah, bebek. Bebek KB. Bebek. Bebek BBKB bawa. Eta salah deui urang manehna. Balik we aing pas dek oke. Tanya urang ka itu nya. Ya, sok. Capek euy. Lah, rupa-rupa pisar anu rek meuli motor teh. Butuh motor jeung butuh ieu segala hayang. Mana ini jelema lah aing. Jauh keneh meureun teh. Ah, capek. Dan Nah, teu salah ya teh mah teh. salah kumaha epan motor. Nah, jadi lu iya. Tadi malah iya. Astagfirullahaladzim. Balik. Nah, iya mah aja. Aduh. Tadi mau keresekan kieu ini iya keresekan. Aing salah mawa Meluih goreng. Aduh, hari mana nggak jual deh. Aduh, iya mah kumaha itu. Lu balik. Hari mana ya motor di mana deui nyokot di mana deui? Oh, pan aing di ditu teh aya deui motor teh aing meuring keluar ti imah teh beuti kalahnya. Ayo nu tadi di kamanakeun? Oh, di ditu meuring tinggaleuan. Balik kayak jual rek naon teh. Kesan bungkus Jeung bararutut kabeh garoreng. kumaha we atuh? Kubah mana we ayeuna? Da linu ieu tadi mah. Kayak atuh urang rek nyokot motor itunya. Kita serah cokot kan itu. Kela butuh nu itu mah teh. Ya nu kan nu tadi Apa tadi tawaran pertama teh itu nu legenda teh. Oh, nya teh salah mawa urang kira nyokot heula nya urangnya. Ari euy kumaha? Kayak gimana boleh Ah, bawa? pek mi HP we dia aing lieur. Bukan aing leumpang mah urang mah poho deui ah. Balik we mah. Kade ge nyokot di nu lain. Kan bisa nu jadi gerak ayo. Iya nu ieu motor iya. Eta. Tuh, tadi mah ieu tadi mah. Eta motor. Hah? Tadi di kamanakeun motor. Oh, tinggaleuan di ditu aing lieur. Balik. Ai suratna mana? Mana mesot ieu? Astagfirullahaladzim aing poho kalakeun motor suratna. Saya bisnis jeung urang dia mah. Kolot jelema kolot mah. Balik. Ai motor ayeuna dua-dua dibawa kali Pertama STNK. teh bab STNK jeung PPKB. Heeh. Itu mewat itu iya ditinggal ka dieu. Kalau nuki dibutut dibawa ka dieu. Nyokot teh eta poho dieu wah. Lamun arek jadi penjual sing bener. Ngariweuh tuh buku motor jadi dua. Jeung garoreng kabeh. Alah aing kumaha tuh? Hah? Kumaha we atuh? Tepugu kieu mah. Balik we. Tadi kan kitu pertama teh. Nya. Arek kumaha? Balik dah Eta jual. urusan ininya. Arek ka mana eta? Balik. Aing kumaha ieu mau motor dua lah hese. Duh aing bingung ieu teh motor sadua-dua kumaha kasaha nita mawa hiji deui. Hese mawa lagi meureun aya dua mah. Tuh jadi guling. Para rusing kieu nu nita gawe mangkaring tereh lebaran. Mana beureun ieu mah ieu? Sarawak di jelema nya. Palastikan ieu mah.
ribu motor kieu mah ieu. Ah ieu beureun ieu. Omo ieu di talian. Cuma bener ieu mah. Murah dijual lagi nu karena ieu mah. Pusing aing. Harus tamat euy. Euy, itu nu gablegna tuh. Itu mecer. Mun kaos budak diaceng-aceng. Motorna ku aing dipalin sia tempokeun ku aing lah. Kuncina aya ieu. Bisa make lagi. Gampang. Ditungtung. Mecer tuh. Tah. Tok sia rek mana sia tah. Sok yang ngaringkuk nya tang ngaringkuk tah. Iya. Sok asup tah. Asup tah. Mang, kira naon? Iya kena orai bedul. Ulah ka dia bedul itu mah orai bedul mah. Orai bedul tuh keur ngaringkuk tuh. Bener banget. Meuli motor mah. Motor di mana teh? Alah sok we motor mah. Alus tempat tuh. Ieu mah cek gur. Ya. Kudu sabaraha ya. Hah? Sabaraha mah bukan duitna. Ame tere mah ada gua orai. Lali ya. Meuli mah ieu. Tuker ku orai. Mu mang piraku motor itu. Mana maksa jual motor kawas ngajual oncom. Ari teh cah. Moal aing orai si kabur deui tuh. Moalnya. Wah, ka itu ah. Uang motor uang oncom. Dua motor tidak kencet teh. Antep lah, biarin saja lah. Penting orai bedul. Bega, ieu nama itu abang berat. Geus ngumpul. Ari motor ka mana? Motor. Aduh. Kemajikan aing kedengaran dari can punah. Kamana orang teh lupa teh euy. Dia teh ka dieu ngaleorna teh. Nah eta gara-gara nu ngadedetkeun motor kudu aksa meuli motor. Dianyakeun ke sakang gitu aing. Agang. Dia. Hah? Kunaon deui? Dagang motor. Sing tenang ulah motor-motoran sok, sing jelas nanya teh. Motor. Ulah motor sok sing jelas sok. Ningali nu motor kayu teh Kang teh. Motor kayu ningali. Aya nu neng teng motor teh lempang nawarkeun ka Mang teh ke ngalaorai teh nya. Hah? Anu huntuna gigi geuning. Gigi nah. Eta aya ka itu aliwat. Kan kieu ayeuna mah musabab saya mah keur neangan orai. Neangan olangan. Kuing ge neangan orai teh olangan. Udah panggil. Yeun lah. Mewek. Di mana motor aing? Tuh motor teh. Eta motor urang, Adio, si Wawan teh, ha? Adio, maneh teh. Eta motor urang, adio sia. Motor si Wawan teh, euy. Aing. Bikin dewe lah, api-api aing nyalametkeun di motorna di sisi jalan, mesti dicopot batur. Wah, ini motor mah hijau. Motor mah nih. Motor mewek caning dulu saya kalau mewek. Motor. Baik. Kita mau mana? Lu pulang selamatku dari sisi jalan tadi teh. Yuk. Kuncina ngagantung. Motor aing. Si anu maling lain naon. Si anu maling tadi teh ulang ngawakeun. Iya, jeung matu. Cing heula ieu kegencet kegencet ieu mewek geus mah ditulungan ku urang ka motor geus aya motor mah jijik aduh kegencet ku aing aduh dikieu ye sia mah aduh apes
Aing udah tenang duit kok aing dijual ada motor teh. Jeung si Wawan di. Tapi alhamdulillah aing selamat. Tegoreng aing ku si Wawan. Aing ada balik lah. Yang penting aing tegoreng ku si Wawan maling motorna. Aing selamat lah tegoreng ku si Wawan. Aing motor terjadi.